Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh keselami can bikin di konten kakarayeuna memang situasina aya nama karena gentingnya jadi nyen kontennya di imah we gitu. Jadi tah aya nama kebenaran karaya pembatuan ya. Wah bro, ngopi. Bae jeung rada senglege bae nya gitu. Tah jadi aya nama urang teh ngobrolkeun masalah macam-macam logatnya bae di Jawa Barat. Jadi mendekan di lemur urang logatna kumaha gitu nya. Atau misalkan di lemur manehnya. Oh, di aing aya Sunda. Aya? Aya. Mana logatna kumaha? Tah mana di lemur urang mah kieu nya. Kumaha? Jadi aya logat daerah ngaranna teh daerah Rancakalong lah Sumedang Pasisian tadi itu nya. Jadi logatna kieu. Aduh, aing jadi bodoh kalau logatna. Jadi teh. Selain beres euy. Jadi logatna teh make aya kata-kata si lain yang dek deka. Mun di dieu mah aing mun gitu, maneh gitu ya. Lain dek kada terjadi euy kan. Logatna teh. Si lain ke mana kan? Tak gitu. Jika logat Tibetan mana daerah mana kira-kira? Aya logat di daerah urang Karena aya dua di urang mah ya Sunda teh ya. Aya Sunda Karangpucung, Karangpucung. Aya Sunda logat Cilonda. Cuman mun cek urang ada lucukeun logat Cilonda Eta Cilonda teh daerah mana we? Cilonda teh jadi lamun misalkeun ieu mah di daerah Jawa keneh. Cuman Jawa Tapi Jawa Barat lain. Jawa Tengah. Si Adi pan ngomongkeun ke Jawa Barat atuh saya teh. Kapan di aing oge aya Sunda, cek aing oge peta Sunda kasar. Gitu. So kumaha teh? Jadi modal daerah Cilonda ya orang hayata pernah ulin kan itu mau baturan. Jadi masyarakat nya kabeh ngomong atuh kieu logat teh misalkan urang nanya Mang, keur naon? Biasa wae. Keur kieu. Biasa wae. Keur kieu. Terus misalkeun aya kieu teh keur kumaha gitu. Mun misalkeun ieu ayeuna ngomong main keur ngomong rek ka mana gitu. Rek naon? Gitu. Oh jadi si beber teh rek naon? Gitu. Oh gitu. Mun misalkeun mau embung, kan di urang mah biasa embung gitu. Gampang. Asli ya. Gua tuh misalkan nawaran dahar, bisa Semarang tak acan, kayak gitu. Itu gramana jeung justru memari. Si goblok. Beda deui jeung Jawa, jeung Jawa. Beda deui jeung Sunda Karangpucung. Karangpucung. Kumaha tah? Karangpucung mah modelna kieu. Karangpucung mah jadi kan perbatasan lah jeung Cilonda mah hampir mirip sih, cuman beda tina logatna teh jadi ciri khasna teh jadi kieu. Misalkan orang rekulin ya ngajak ulin misalkan ya kayak mau batuan woi misalkan ya kayak mah ya gerak ulin jeung aing kayak gitu kata teh ayo sok ningali nu keur diewekeun asli jadi sensor jadi di itu mah misalkan ngawinkeun teh kasar justru mana aduh anjing gitu tah aya di daerah Sumedang nya tapi daerah Sumedang teh pasisian oge nya daerah Congeang pasti mana nu pernah ke Sumedang pasti apa daerah ieu jadi lemar tawan dahar pasti umum make J gitu keje ya contohna teh kieu teh Sumedang je gitu ayo urang ulin je gitu ya Padang bae cenah urang mah gitu jadi tuntung teh rata-rata make J gitu nah, aya di daerah Garut Selatannya Garut gitu daerah Pamumpeur jadi ngomong nate kieu teh aya naon lain eta malin ku aing tadi teh rada ngeureun lain rada unik ya bahasana teh daerah eta teh jadi lamun cek urang nya cekeng ge cenah nah cekeng teh lamun diartikeun mah jadi mun urang mah cek aing nya tapi di bahasa singkatkeun cekeng ge nya cekeng ge ulah kitu cenah nah eta daerah seputaran daerah Pamumpeur nya jadi ngomong mata make rada panjang kunaon cenah kitu tapi orang pernah ulin ke daerah Bandung tapi daerah Cimindi buka baturan yang di ieu daerah Cimindi Cibodas cina Cimindi barinya pokoknya malah daerah dinya malah tapi sekeluarga sih
Teuing ieu mah teuing. Mungkin tidak semua orang Cimindi ngomong gitu kan, eta mah keluarga eta kitu ngomongna. Oh jadi khusus keluarga eta Lain daerah. Tapi logatna aneh jadi batur. Kumaha? Ya misalkan dia kemana woy, sia. Gitu. Berarti respon banget teh. Misalkan kau aing di penta duit tuh, penta duit teh. Ah, sia, aing mah teu boga duit. Eta mah juga ngajak gelut mah. Mana? Soal gitu juga teh anjing kayak seri tadi ya. Aduh. Jika ada ngajak gelut eta mah. Tanah mana dari mana? Tah iya deui euy. Ieu masih daerah Garut ya, daerah Cikajang. Daerah Cikajang, Singajaya, daerah Dinyawa itu. Jadi ngomong teh logat teh kieu euy tah. Aya naon? Da urang mah moal. Kamari urang oge cenah beli motor. Anu ukur 2 juta. Jadi totong teh jadi rada kumaha nya. Jadi rada jadi gitu-gitu euy. Gitu. Itu orang kira mau ngobrol jeung si eta jadi kebawakeun ngobrol teh jadi kitu cenah. Gua. Coba ada endorse. Ayo, orang pernah ulin ke daerah iya ya. Ulin itu kan udah mau ulin, nah jujur aja gawe tara ulin hayu. Jadi ke daerah. Jadi siapa pagadagan teh ardolin gitu. Ardolin, nah ini senang deh. Anjir. Ayeuna Tapi bakal sukses tina YouTuber gitu. Subrek, mantakna ceng oge mih aing sukses. Jadi dia pernah ulin ke daerah Majalengka. Cuman Majalengka na ieu mah di pasar Maja teh lurus terus, pokoknya ngaran lembur teh daerah Cililin. Daerah Cililin itu pokoknya mun misalkan ngomong misalkan ngajak ke mah apa ulin deh kan yang orang ngomongin biasa lah ulin mah kayak mah ayo ulin gitu di teman tuh jadi model ngajak ulin ya Arif cah gitu mbak kadia gitu mbak kadia dong ulin cah gitu mbak kadia nah iya lu rada unik kan boga orang pernah ulinnya ke daerah Spanyol Selamat, oke? Udah gratis atuh. Jadi pulang beri mendoan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.